Muja berta kahiyang mahasukma urang sadaya patepung lagu paamprok jongkok patepang rai-rari antawis para seniman tilu sasih nu kawarti seniman ilang rejeki kiwari simkuring sapara kanca sejang ngahaturkeun hiji pagelaran anu pamudah-mudahan sing aya guna kalayan mangpaatna etang-etang lanung kesel we mangga nyangakeun kasadayana mangga nyangakeun ieu carios Dewi Sumur Bandung kasenian kabudayaannya sanes lumayan kokodi kanggo hiburan ngarekeun duduran Singkatan dari yang Seni Sunda nu mandiri Kekati bujangga Sunda Pangandaran Dari Kartina Susila rombongan dan yang Sunda Dikain Waki Dayana dan yang Sunda Irina Raksa Budaya rombongan dan yang Sunda Tandang Sawuyuna rombongan dan yang Sunda Bantu program negara unggah ada kalakuan alaka barat-baratan mawa pistol plastik selekor kuci kopi pahit ayam sataun terus buntu nganteu awak pararak kalakuan teuing ditanya karak ngalieu PT ijo kapodang kuasi kuning abang patuk kedau sandang rawi ulune iya lurik-lurik dadanirang kinaungan ya kadia pecah mawi kang kalung ningsor waringin sungsang kabarengan Ingarawesa Uyunan
bismillah ledak paparin pangeran Ka Gusti Nu Maha Suci ya Allah Rabbul Ijati pamuga sareng pamugi para abdi-abdi seni dina enggoning magelaran sing aya dina kalancaran ulah aya nagodaan nu ti kidul tong ngaganggu nu ti wetan tong ngagoda nu ti kaler tong garaneng nu ti kulon sing ngadangdon Saguru saelmu teu kenging ganggu. nusa guru nusa ilmu obat ulah rek ngaganggu anu saprofesi ulah arek sirik pidik da kuring macan boga milik kikilan sote bane we sugan aya nu nilik-nilik amit kahyang pertiwi moga ulah hiri dengki sing sami-sami ngajagi wah jagi lancarna seni mudah-mudahan sing aya dina pangubul Gusti Nu Maha Suci ampun kasangrumuhun kabatara kabatari kabatara nagaraja kabatari nagagini kabatara pangraksa jagat kabat ari pangesi nagri sing sami-sami ngajagi kasenian kabudayaan ulah arekat ilihan Jadi kasilih ku Yunti. Pomo aya nama aya istilah jati kasilih ku Junti palias narajang alas paralun narutus gunung amit kanu kagungan bumi tabe kanu kagungan bale ampun kanu kagungan lembu kanca-kanca urang dina waktos ieu Mangga. magelaran sederhana muga aya manfaatna khusus ka urang sadaya para ahli seniman pada umumna Mun. Sing enggal-enggal geura lungsur, geura birat eta panyawa teh. ya mudah-mudahan penyakit sing gancang leungit wabah masing geura ilang leungit ku asihna Gusti ilang upang doa manusia Tah, kitu. kabur ku pangobeun anu maha agung wabah anu keur marajalela penyakit nu ngajadi bibit berwit Kagentosan ku kabinga. sing kaganti ku rasa gumbira pangrajah cekap sakitu muga-muga sing jadi padarutus kana kolbu pangting trim kana ati panglejar kana mana malah mandar ayam tentrem kaca anu kasebat seni pantun teh aya sababaraha rupa Di antawis di antarana aya pantun anu kasebut pantun udud kumaha tah pantun udud teh? pantun udud mah dina nggoning nyarita teh teu weleh we ngebul Oh, ayeuna mah teu aya daun kawungna geuning. teu aya ayeuna mah Muhun. jeung kabeneran ieu teh di shooting
Muhun. atawa diliput khusus dina YouTuber atawa Facebooker. Mudah-mudahan sing lancar sarereanya. Mudah-mudahan. Ieu teh diliputnya eta ku Ngiring di api, ngiring di jari. nya. Kalayan diliputnya eta ku salah sahiji siswa ti isi Solo kabeneran. Kanca. Iwetan. Cek bahasa Jawa nama Sugeng Rawuh menurutnya. Sugeng lalawu, penginten. Sugeng Rawuh angger madang oranana lawuh. Ari nu kadua pantunnya eta nu disebut pantun beton. Eta nu sebat si Kinangka teh nu kumaha? Beton lain siki. Oh, betonnya sanes si Kinangka. Jadi pantun beton mah anu sok diimplik-implikan ku paktorojoana tiap-tiap tokoh anu dilalakonkeun dina eta carita. Oh, mohon. Ari ieu kasebatna pantun naon ieu? Tah hari nu kieu mah disebutna pantun catur. Oh, ieu mah pantun caturnya. Anu digarap ku sababaraha jelema. Saha wae tah? Di antarana tukang goong milu ngomong, Gitu. tukang kacapi milu nyatrik, tukang kenang milu sengap, tukang kamera oge milu nyarita, tukang juru kawih, tukang juru Milu kawih. luwah. Tah eta. Muhun. Aduh. Jeung ari pantun teh sok diimplik-implikan ku bohong. Nah, ieu berbah bohong ieu. Aduh, mangkaning dilarang ku agama. Bener, sabab ai bohong teh sababaraha rupa kanca. Sabaraha bulan? Ari bohong teh aya 4 rupa bohong. Aya opatnya bohong teh. Aduh, kahiji. Urang sebutkeun hiji-hijina ngarah nyata dina caritana. Ari bohong kahiji nyaeta bohong dilarang. Bohong dilarang. Ieu mah teu kenging pisannya. Aya hukuman, aya sanksina teh. Oh, eta. Ya. Paingan tukang kamera teu daek we ngabohong. Sieun kana larangan eta Oh, teh. sieun kana laranganana. Tah. Tah gini. Ari Beda. ngawi teh bade nyaketan kana larangan teh. Eta mah larangan atuh ieu mah nu dilarang. Oh, nu dilarang. Ari bohong nu kadua nyaeta bohong nu dagang. Oh, no. Aya dagang-dagang bohong geuning Aya. Aduh, kumaha eta teh? Contona kieu. Meuli buah ti pangandaran dihargakeun ti dituna 5.000 perak dijual 10.000 majar maneh ti dituna oge sakitu. Ulah. Eta kengingnya bohong nu kitu. Teu meunang teh. Oh, anger teh kenging. Oh, paingan atuh. Nu dipalar gede bati malah mandar bisa munggah haji nu puguh mah tina gede bati ladang nu kitu teh. Kumaha tah? Kagede-gede tai awak Oh. bae nyala leri jadina. Oh, sabutos kamera tuh nya. Ah. Awakna gede. Nya eta. Anu kedahna kumaha? Nu tadi mah hiji bohong nu dagang, bohong dilarang, nu kadua bohong dagang, nu katilu bohong senang. Ieu. Nu ngabohong bisa senang dia bika seurieun. Aya nu ngabohong senang. Kumaha tah? Cing. Nu ngabohong senang mah bohong na tukang kenang, bohong na dalang, jeung bohong na tukang kantun. Paingan tukang kendang pagawean ngabohong ka pamajikanana. Kumaha bohongna? Ari di panggung mah euak kawas nu moro bagong. Datang ka imah hayang ngopi oge meuni talap tulup belaan nginyeum ka tatangga eta. Komo ayeuna nya. Komo ayeuna. Dina keur kaayaan wabah jiga kieu ayeuna urang sarerea kadang-kadang pantrang naon teh kencot lamun teu ngabohong. Waduh. Tunuh lamun teu ngawadul eta. Eta kengingnya nu kitu. Teu meunang keneh sabab kenging nipu diri sorangan. Aduh. Ieu nu kaopat ya, juga nu kaopat. Aya nu kaopat nyaeta bohong wenang
Buluh. Tah sugan we ieu mah meunangnya. Geuning ieu mah dibere wenang ye. Aduh, nu kumaha ye bohong menang teh? Sugan we sing caang padangnya. Tah, tukang goong ngarep-ngarep mah. Bohong wenang teh nu disebutnya eta bohongna para seniman sakabeh. Aduh. Seniman tukang Para seniman bohong. sakabeh sok ngabararohongan diwenangkeun. Contohna kieu, dinya nyeri kamari di rombongan nu itu datang ka dieu ngadukeun harga lah da abdi mah kamari ge di rombongan itu teh sakitu sabab garayasen bisi kabobodo deui. Oh. Eta. Geus masalah bohong. Cunduk kana waktu anu dipandang rahayu ninggang kana mangsa anu diala utama. Nitis kana wanci anu ditilik mustari. Kipantun bakal nyaritakeun nyaeta carita baheula digarap dina waktu ayeuna. Aya paribasa dihin kena pinasti. Arifin ari dihin baheula ari pinastina ayeuna. Nyaeta ieu carita urang garap dina waktu ayeuna kitu kayanana. Bade ngabantun carios naon ieu teh? Dina waktu ayeuna teh pantun seja nyaritakeun nyaeta hiji carita warisan kolot baheula anu kasebut carita Dewi Sumur Bandung. Ulu. Mun Dewi Sumur Bandung. Nya. Nu geus kakoncara endah malih warna. Patu tengah nyuk rupa teu menta es kuning alus tangtung hade laur lucu taranunu tarek aya aya nunuruban.